Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gorbacep anu satia satuhu manco di payunan hapena sebang-sebangan di mana bae ayana dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng hianat ngadu kaberat bagian kadalapan. Ieu yasana Bapak Tatang KS. Setelah di pedar ieu dongengna sakumaha biasa ka pamirsa anu neme sumping ka ieu channel tong lali klik tombol subscribe-na, like-na oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorbacep di share ka pamirsa anu sanesna. Atuh ka pamirsa anu tos janten subscriber setia Mang Cecep ngaturkeun debu nuhun laksa ketika bingahan anu tos satia ngalaik ngomen sareng sagala rupina. Mudah-mudahan dibalas ku Allah Subhanahu wa taala kasayanana. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Mo kulan beler Muhtar bari norojol ti kamar. Bade naon Pak? Isukan balik ti kantor wayahna pangirimkeun surat ka Uwa. Ka Uwa saha Pak? Muhtar ngahulang. Uwa nu bieu teh tak can terang Pak bumina ge. Lamun can nyaho ka bumina mah wayahna wae ka imasna ni ka sakolana da kalibatan ku Muhtar oge. Dikeun wae ka manehna bejakeun wiat serat ti apa kanggo ka Uwa kitu. Ari suratna mah can nyieun engke wae sore ku apa dijieunna mah. Mangga, jawab Muhtar bari ngaleos ka tukang. Anu maksudna mah deuk tuluy mandi ngan sajeroning nyebutkeun mangga teh ari batinna mah ngarasa bingung. Aya panitah kitu ti Bapak Camat teh kulantaran ngarasa era papanggih jeung nyimasna ni. Waktu Muhtar mukakeun panto kamar mandi batinna ngagebeg kulantaran dina luhur bak aya saputangan bodas sisina direnda. Panon Muhtar dina sajero samenit mah mencerong kana eta saputangan teh siga nu bengong kalawan dina pikirna boga sangkaan geus moal salah eta saputangan teh anu imasna ni tinggaleun waktu manehna kacai. Najan bari jeung pikiran bengong ge saputangan anu aya dina luhur bak teh dicokot kalawan pangangguran make dibuka dumeh eta saputangan ditilap-tilap. Ceuk pikirna bisi di jero eta saputangan aya duitan. Barang breh saputangan dibuka panon Muhtar olohok ngetasimuteun di barengan ku angen ratug lir tutunggulan. Leungeun anu dipake nyakal saputangan teh ngadak-ngadak make jeung ngeleper dumeh di jero saputangan aya dua pas foto. Di antarana pas foto Muhtar jeung pas foto anu imas nani. Nah bat aya foto aing ieu teh. Nanti mana manehna make nyekal foto ieu. Moal salah kana tangtu foto nu aing teh dibikeun ku ibu meureun. Ceuk geuntes hate Muhtar bari nilepkeun deui eta saputangan dipake mungkus foto nu masnani jeung nu manehna. Geus kitu mah saputangan teh ditunda deui dina urutna tuluy Muhtar mandi anu teu sakumaha lila sanggeus beberesih kalawan geus dibaju deui. Bus ka jero kasampak Bapak Camat nuju ngadeluk ngadamel serat ari Ibu Camat nama harita teh nuju nyayagikeun tuangeun dina meja. Muhtar mukakeun gupet anu maksudna deuk disalin ku pakean nu bersih bari eta saputangan nu dieusi foto teh diselapkeun kana tumpukan pakeanana. Waktu Muhtar keur nyisiran teh lila Bapak Camat ngagentraan atuh gancang ku Muhtar disampeurkeun bari nanya. "Tah simpen heula ka ditu mu surat keur Uwa teh dikeun mah ka Nyi Masnani wae ka sakolana. Badaratna mah bejakeun apa oge sareng ibu
utang tos enjing kaditu suruh Bapak Camat bari ngasongkeun surat ka Muhtar. Anu harita keneh surat ku Muhtar disimpen dina luhur meja di kamarna. Apana sok atuh geura tuang meungpeung haneut ka mana ari Muhtar? Moh hayu boro urang dahar. Mangga Pak. Ular Muhtar bari kaluar ti kamar nyamperkeun ka Bapak Camat anu harita tos calik mayunan tuangeun geus praktar uang ngariwung tiluan. Dina waktu Bapak Camat nuju taruang sareng bojona katut Muhtar teu kanyahoan waktu geus nincak magrib deui kadenge sora bedug disada ditema ku sora adzan di hiji masjid anu pernahna teu sakumaha jauh ti budina Bapak Camat pensiun. Nitih wanci ninggang mangsa Batara Surya geus ngiles teu aya kelemeng-kelemengna acan undur ngintunkeun tugasna. Wanci beurang kagilir ku wanci peuting anu harita kaayaanana peuting harita estu sepi jempling. Di luar bentang baranang mang pirang-pirang bulan caangna can peti bengras pisan kulantaran kakara nincak tanggal 7 bulan Rajab. Peuting harita kaayaan Muhtar ngadak-ngadak eueuh pitunduheun gawe kulosa kulisik di barengan ku batin luhlah siga aya kasusah mikiran 2-3 perkara. Anu teu aya leungit-leungit mikiran ku hayang papanggih jeung nu jadi adik beunang disebutkeun cek cohagna mah unggal peuting teu boleh kaimpikeun susah di pohona. Cek rasa batur mah tinang tugas moal ingetan deui kanu jadi adina teh kulantaran kahiji geus sakitu mang pirang-pirang heubeulna kalawan hirupna Muhtar beuki lila asa beuki nambahan senang. Pake hade dahar seubeuh boga duit ladang digawe weuteuh tara kacoceng sapeser ge kulantaran dahar jeung pake diurus kudu ngukutna. Tapi pikeun diri Muhtar najan bari geus aya tauna teu papanggih jeung nu jadi adik kalawan geus aya dina kasenangan ge waleh teu daek lipur-lipur. Malah asana beuki kabeh dienakeun asa beuki inget tur asa nampo dina beungeut beurang peuting teu leh kapi beungeut wae. Waktu Muhtar keur lalangkarakan bari pikiran kumalayang teu karasa cimatana ngalembereh batin ngadak-ngadakna langsa ras ingat kanu jadi adina cek pikirna aing hirup geus ngeunah pake hade kalawan loba dahar seubeuh duit teu kurang ari sedengkeun nu jadi adi biheung hirup biheung paeh najan dina hirupna ge duka kumaha kaayaanana jeung deui aing teh kumaha atuh akal-akalna pikeun nolak kana kahayangna nu ngukut aing kitu gerantos hatena Muhtar dina peuting harita ngarasa teu geunah pipikiran. Tapi kulantaran kaayaan geus sakitu peutingna kalawan pitunduhun geus datang teu burung wae Muhtar ngeleyep saret tibra nakara nepi ka poho kana listrik anu di patengahan ngemprai teu dipareuman. Kira wanci bedug subuh Muhtar ngorejat hudang di barengan kurasa reuas dume sarena kamalinaan meh kaberangan. Aduh biasana mah di mana hudang ge tara kapiheulaan ku bedug subuh kalawan geus tanginasna heureecai tapi ku harita mah barang lewas ka tukang teh Ibu Camat geus ninyuh cikopi kanggo carogena. Kasiangan Bu cek Muhtar daerah atuhkeun wae mu kaberangan sakitu mah da masih keneh jauh kana waktuna ngantor. Molor Ibu Camat bari ngocekeun cai kopi sok disimpen dina luhureun meja di patengahan nyayagikeun kanggo Bapak Camat pensiun anu harita nuju netepan subuh di kamarna. Muhtar tengah waler deui aya kasauran kitu ti Ibu Camat teh ngalewas ka kamar mandi anu harita keneh Muhtar brus mandi sanggeus bebersih kalawan geus di baju manehna asup ka kamar prak salat subuh sakumaha sasari manehna ngalakonan ibadah nu 5 waktu estu teu ditunda. Peuting kasilih ku beurang Batara Surya mencorong ti belah wetan kakara medal nyaangan marcapada sakabeh hahalang sakurnu aya di awang-awang pada nyingrai rereged nepoek disered halimun ngadingding pada laleungit kasoran ku sinar Batara Surya. Jandela kabeh ku Muhtar dibukaan sangkan cahaya Batara Surya bisa asup ke jero imah memang kitu kuduna tiap poe dina wanci isuk-isuk jandela kudu dibukakeun pikeun kasehatan rumah tangga.
Waktu Muhtar mukakeun janela katingali cai ibu nu nyarangsang dina dangdaunan teh peting gurilap lir permata kasinaran batara surya. Ningali kahandap kana bangsa jujukutan ngarebul siga haseup seuneu padahal cai ibun anu kasinaran jadi uap. Mo surupa camat bari norojol ti kamar mastakana nonghol ningali Muhtar anu harita keur ngasup-ngasupkeun surat kana jero tas. Kade surat teh poho teu kabawa. Henteu Pak, ieu tos dilebetkeun kana pesak. Walor Muhtar bari ngilikan deui surat anu geus dipesakan. Sanggeus beres Muhtar norojol ti kamar leungeun nu kenca ngajingjing tas kulit hideung. Geus kitu manehna pamitan ka Pak Camat jeung ka Ibu Camat anu maksudna deuk indit ka kantor. Kira-kira menang 7 meter lempang nati imah. Muhtar ngarandeg bari ngarampa kana pesak calana tukang dibarengan kaluar caritaan kieu dina hatena. Astagfirullahaladzim. Muhtar gentak balik deui ka imah dibarengan ku paroman siga nu reuwas. Naon nu tinggalkeun mo? Suruh Bapak Camat. Iya Pak, pulpen ka kantun. Walor Muhtar bari asup ka kamar pantona rada ditutupkeun siga nu sieun katingali ku Bapak Camat. Dumeh manehna balik deui asup ka kamar teh sanyana lain pulpen tinggaleun tapi deuk nyokot sapu tangan nu dipake mungkus foto teh. Maksudna deuk dibikeun ka Nyi Mas Nani. Teu lila Muhtar kaluar deui tuluy kebat kaluar geus tepi ka jalan celak sapedahna ditumpakan. Anu teu kungsi setengah jam Muhtar geus tepi ka kantorna kulantaran kantor tempat digawena teh teu sakumaha jauh. Barang tepi ka pakarangan kantor kalawan Muhtar geus turun tina sapedahna batina ngalenyap. Dumeh di lawang katingali aya hiji gadis nyolendangkeun tas keur ngajanteng. Anu teu lila eta gadis teh nyampurkeun ka Muhtar bari nyebutkeun wilujeng enjing sagala. Nya kitu deui Muhtar ngawalar bari unggah ka eta gadis anu geus nyampak di dinya. Tayalian eta gadis teh anu kamari nganjang jeung indungna teh nya eta nu katelah Nyi Mas Nani. Mende sumping ka? Tanya Nyi Mas Nani bari imut. Sumuhun is. Walor Muhtar menit agak eueuh siga nu kasima kakara ditanya sakitu ku hiji gadis ge. Ku kitu teh mah pantes pikeun Muhtar deuk ngarasa era ge kulantaran kahiji ngarasa era ngingetkeunana itu mah jelema beunghar boga indung bapa puguh dumukna jeung luhur pangkatna ari sedengkeun dirina hirup sakadar numpang di batur ngarumasakeun jalma hina teu indung teu bapa katambah-tambah pangkatna ge sahandapeun Nyi Mas Nani anu beunang disebutkeun guru sedengkeun keur Muhtar mah sakadarna ge jadi juru tulis camat. Kang Muhtar, numawi abdi ngabujang ka dieu enjing keneh taya sanes seja bade kakangmu anu maksudna mah bade aya kaperyogian wae. Aya kaperyogian naon is? Tanya Muhtar bari nyarandekeun sapeda sisi benteng. Punten wae abdi teh eta bade gegelis panon menawi teu mendakan salempai kakantun di jamban waktos kamari salempai. Muhtar siga nu api-api padahal batinna mah ngarasa atoh ku ayana kadatangan Nyi Mas Nani kadinya bari nanyakeun sapu tangan teh asa ditotog ku congcot keur mah hoream ka imahna jeung era ku indung bapana kari-kari ieu datang ku sorangan ka kantor. Dupi salempai teh mung salempai wungkul. Eta fotoan anu abdi sareng Nyi Mas Nani nyaritana kitu teh bari rada ngabalieur kulantaran ngarasa era deuk nyaritakeunana. Saena mah kalebat we atuh is. Ceuk Muhtar ngajakan asup ka jero kantor tempat manehna digawe anu harita keneh Nyi Mas Nani nuturkeun pandeurieunana. Muhtar gancang nyokot kursi hiji keur diukna Nyi Mas Nani. Mangga calik is. Gek Nyi Mas Nani diuk dina kursi yang hareupan meja Muhtar anu harita Muhtar sadatangna kadinya kalawan geus nyimpen tas nama anggur ngaleos nyampurkeun ka baturna anu keur nulis dina meja sisi belah wetan deukeut kalawang kamar paragi Bapak Camat.
katingali ku Nyimas Nani mutar kerca carita bari leungeunna nyekel pulpen anu teu lila eta lalaki anu diajak ngobrol ku Muhtar teh ngareret ka Nyimas Nani anu satuluyna eta baturna Muhtar teh nyarita kieu. Mo, ari itu pemajikan ente? Ah, lain. Itu mah biasa teh awe pamajikan saya anu can jadi teh ulur Muhtar bari seuri jeung nepakana tak-tak baturna. Ah, punten wae is dikantun heula ku engkang sakedap. Itu nembe teh aya lereskeunun perkawis padamelan ceuk Muhtar nyaritana kitu teh bari jeung panon ngareret bibir mesem kulantaran waktu nyarita kitu baturna ti beulah wetan ngadeheman sababaraha kali samalah make jeung babatukan sagala. Kumaha kangmu perkawis eta teh aya? Oh, sumuhun punten wae is hampir kahihilapkeun. Perkawis salempai leres aya malih ayeuna ge dibantun. Kawitna mah bade disanggakeun ka padamelan euis kaleresan ka dieu pisan. Sakantenan wae bade nitip ieu serat kanggo katuang Rama ceuk Muhtar bari ngaluarkeun amplop surat tina pesak ka mejana dibikeun ka Nyimas Nani. Dupi eta ceuk Nyimas Nani bari neuteup kana beungeut Muhtar anu tayalian nanyakeun perkara saputangan teh dumeh ku Muhtar can sok dibikeun. Oh, mangga walor Muhtar ngasongkeunana eta saputangan teh make males neuteup kana beungeut Nyimas Nani anu katinggalina ku Muhtar waktu Nyimas Nani beungeutna diteuteup manan ngalius mah anggur ngabentur tapi ngabentur ge lain ngabentur ku batu ieu mah ngabentur ku imut dibarengan ku panon anu sakitu curuleukna teh make teu pupuguh dikiceupkeun atuh puguh wae kurang-kurang natahan benteng kalebuna mah diri Muhtar matak ngalegedai ningali kana paroman Nyimas Nani anu sakitu mun teh mah matak piuruyeun ningali. Sanggeus Nyimas Nani narima eta saputangan ti Muhtar mah harita keneh ge pamitan anu maksudna deuk tuluy ngagulang kulantaran kaayaan waktu geus nincak kana pukul 8 leuwih 5 menit. Nyimas Nani sakaluarna ti kantor Muhtar lempang namani rusuh kulantaran sieun aya panegor tinu jadi kapala anu biasana pukul 7 geus asup. Ari ieu geus pukul 8 leuwih kakaran norojol ka sakolana. Teu karasa waktu nyerelek ceuk pikirna Muhtar kakarage ngaladenan tamu-tamu anu daratang kadinya aya genapan. Teu kanyahoan ningali jam anu naplok kana tembok geus nincak kana pukul 1 leuwih 20 menit. Anu harita keneh ge Muhtar geus beberes kalawan geus ngoncian lomari jeung laci meja. Percis nincak kana pukul 2 kurang 3 menit Muhtar geus kaluar meh bareng jeung batur-baturna barali ka masing-masing imahna. Anu harita keneh ge celak sapedahna ditumpakan beuki lila ngabosehna teh asa beuki gancang kulantaran hayang buru-buru nepi ka imah. Teu kungsi saparapat jam Muhtar geus nepi ka lebah bumina Bapak Camat. Jut turun tina sapedah di sisi jalan geus kitu asup ka pakarangan bari nuntun sapedahna. Tapi sajeroning lempang bari nuntun sapeda teh ari panon mah mencerong wae ka jero imah kulantaran katingali Ibu Camat nuju ngobrol jeung hiji awewe di patengahan. Sanggeus deukeut sok sapeda teh disimpen dina teras Muhtar mukakeun panto bari asup ka jero katingali di patengahan aya awewe nu dedeganana jangkung leutik rupa kulit hideung santen ngan hanjakal eta awewe teh papakeanana rarangsak teu beda ti jelema nu musafir. Kakara balikmu Ibu Camat naros bari ngareret ka Muhtar anu keur nutupkeun deui panto hareup. Sumuhun Bu, kawitna mah bade ngalembur mung teu kiat ku ngantuk. Walor Muhtar bari asup ka kamarna tapi panonna mah make ngarindat ka eta awewe anu keur diuk jeung Ibu Camat. Teu papanggih bieu di jalan sareng apamu? Henteu Bu, angkat ka mana apa teh? Muhtar ngaliuk ti lawang kamar ka Ibu Camat. Nyata ari nyaritana mah dek kadinya cenah karanca bango malah can lila inditna ge. Bade ngarsakeun naon karanca bango? Ah, biasa teh wae dek nguyang bako katilas rerencanganana, welor Ibu Camat.
Teu sakumaha lila Muhtar sanggeusna cucul-cucul kaluar deui ti kamar tuluy ngaleos deui ka tukang ngan teu kungsi kebat kulantaran kaburu dicalukan deui ku ibu camat anu harita keneh ge Muhtar diuk bari nanyakeun, "Ieu puguhmu ibu teh kadatangan ku ieu si Nyai anu maksudna mah tayalian ieu si Nyai teh deuk neangan pagawean?" Nya ku ibu teh teu loba caritaan naon-naon deui, gancangna mah ditarima wae kulantaran karunya jeung ongkoh ibu butuh pisan pikeun ngurus di dieu sagawe-gawe jeung purah nyeusehan pakean urang tiluan. Teu langkung ibu eta mah bade ditampi mangga atuh moal wae teu janten pamenganana. Dupi Nyai teh anu ti mana? Cuk Muhtar nanya ka eta awewe bari neuteup kana papakeanana anu sakitu rubat rabetna matak piwatireunna kerah. Malah pikeun Muhtar nyaritana kitu teh make jeung cimata nyeyembeng boga pikiran ras ka diri sorangan dina waktuna manggih katunggaraan jeung babakuna mah ras ingat kanu jadi adina. Ari kawit mah abi teh ti Cisayong taya sanes maksadna mah bade milarian padamelan. Cek eta awewe nyaritana kitu teh bari jeung tungkul ngarasa era ngarumasakeun jelema Rudin. Dupi jenengan Nyai saha? Muhtar taleten keur make jeung nanyakeun ngaranna sagala ka eta awewe teh. Atuh pok wae eta awewe teh ngabejakeun ngaranna anu kadengena ku Muhtar sareng ku ibu camat katelahna tina. Tapi nya kitu Nyai, lamun geus nyata teh mah Nyai ditampa di dieu kupun biang ulah samodel anu sejen-sejen sok daek curaling kana barang-barang jeung sing-singer kana urusan pagawean anu hartina mah ulah carekeun jeung ulah ngarah sakalian kudu ngingetkeun teh pikeun hirup manjang. Cuk Muhtar anu satuluyna mere pepiling ka eta awewe anu katelah ngaranna Nyitinah anu ngakukeun ti daerah Cisayong. Insyaallah Aden ditampi pisan sakumaha pepeling teh Aden. Mung nya kitu langkung ti payun mugi ulah kirang-kirang ngahapunten wae jalaran ngarumaoskeun abi teh jalmi taya katiasa anu sawerecohagna mah jalmi kampung bau lisung welerna Nyitinah. Nya tuluy ka mana ari apanakmu sakieu geus wanci asar can embol-embol keneh sok pikahariwangeunna keur apana mah ari geus indit-inditan teh sur ibu camat nyarios kituna teh bari ngadeg lajeng mukakeun panto payun bade ningali kaluar sugan jeung sugan carogena aya rentang-rentang. Muhun apa mah baku ari tos angkat-angkatan teh emut waktos kamari ieu teh nyaurkeun bade milarian daun kawung dugi kapleng mulih-mulih isa. Nyata nu matak ibu sok geringan teh tayalian sok mikiran apana menisok jengkel sakapeung mah kurang-kurang nama matak tabese lamun teu aya jam 5 mah wayahna mu susulan ka ditu hariwang. Mangga Bu keun sabada netepan asar ku abdi dipapagkeun walon Muhtar bari ngaleos ka tukang anu maksudna dekat cai. Sabot Muhtar keur dicai Bapak Camat nerojol nembe mulih anu nyaurkeun ka bojona tos nguyang bakoti ranca bango. Har gening tos sumping apa teh boro tadi nama bade dibujang ku abdi. Cuk Muhtar norojol ti tukang tuluy asup kebat ka kamarna. Nyeta puguh apa teh tadi nama moal lila ari kitu papanggih jeung kai kalasum mending ngeukehan kudu nyimpang heula atuh kapaksa apa nyimpang geus kitu tuluy ngawarangkongkeun urusan sawah nu diranca ekek teh sur Bapak Camat bari gek calik anu teu lila kadenge sora bedug magrib atuh lajeng anjeunna ka jamban. Ibu Camat mah waktu harita teh nuju nutup-nutupkeun janela lanjangna miwarang nyayagikeun tuangan anu harita keneh Bapak Camat sabada netepan magrib teras taruang sareng bojona katut Muhtar ngariung di patengahan. Kulantaran kaayaan waktu nyerelek teu kanyahoan geus nincak kana wanci isa anu kaayaan peuting harita meuni geus jempling nakara da puguh Bapak Camat sareng bojona parantos karulem malah keur Muhtar mah di tas dahar teh teu kungsi reureuh heula tuluy asup ka kamarna sare meuni ngagebrak.
Puting kasilih ku berang kirawanci pukul 12:30 berang Bapak Camat mulih ti Serang tos ningalian pare. Barang kalebet kasampak mojona nuju ngelapan radio anu sajero 20 menit mah teu waka-waka sasauran naon-naon terhadap Bapak Camat anu nembe gek salik. Sanggeus aya saparapat jam nembe bojona sasauran kieu. Apana? Sanes abdi teh bade tumaros. Dupi sok sering angkat karanca bango teh ngerasakeun naon mes-mes nyaurkeun karanca bango bade nguyang bako mes-mes nguyang bako na di urang tos teu aya nu dagang bako isin atuh remen-remen teuing nyuhunkeun bako sareng nu maparinana oge ngaraos boseneun disuhunkeun remen-remen mah. Ari ibuna walar Bapak Camat bari ngalih ka Pangkara. Apa mah karanca bango sotenan lain deuk ngadon mentaan wae bako da apa oge boga pikiran kamari ieu mah nya wae kungsi sakali menta bako ka Mang Emus kitu ge teu unggah-unggah acan atuh bieu tas ti ditu lain ngadon ulin teu puguh nyata aya badami keuneun jeung kai kalsum tina urusan sawah anu dirancae kek teh pan sawah anu dirancae kek teh ceuk ibuna kudu dijual kulantaran barabe ku jauh teuing nya apa teh kakai kalsum mun kitu teh mah nanyakeun sugan di daerah eta aya nu deuk ngajual sawah pikeun gilireukeuneun sawah nu dirancae kek teh geuning waktos mangkukna disusulan ku Muhtar ka imah kalsum teh aya tong sok nganyari-nyari ari janten jalmi teu sepuh mah sareng ulah sok diajar linyok bohong bilih ka bendon. Bojona Bapak Camat megat kalimah bari ngareret. Deuleu itu astana pajaratan aya ku teu kaharti pisan ibuna jadi kitu. Ari ibuna terhadap ka apa teh boga hate cangcaya atawa boga sangkaan apa ngalakukeun teu regejeug bet ngarekeun pisan ka jalma nu sok cula-culu. Yeuh ibuna asa piraku apa ngalakukeun teu bener. Era atuh da apa teh atuh lain budak keur galaksin ong-nong bet sakieu dadegan apa geus kolot buuk geus carambang untu geus deuk lemong ceuk batur mah pajarkeun nya apa beger deui. Wah alasan wungkul make nyebatkeun pajarnya sagala keur heueuh teh begar pamindo nya mah nya wae kitu tong alasan kitu teh kieu teh di mana aya bangsat ngaku nya tang tua moal ngaku ari henteu rumasa mah disebut bangsa teh kudu karena bukti karena kanyataan aya barang anu dipalingna jeung kudu aya saksina. Pinter-pinter puguh ge aki-aki modern mah biasa pisan kana jual obatna teh bangsa bodoh nu tanghian eta mah deuk dipercaya syukur deuk henteu wae teu langkung. Lahir terumasa mungguh batin mah najan dilukaliku ge tetepnya teu bisa dipaling teu bisa dibobodo yang cerak panon batin mah. Nuhun ibuna maca alhamdulillah gering sakitu tahun nepi ka cager deui teh teu sangka bakal mulang tarima ku kitu teu beda we ieu mah nu asih dipulang sengit saur Bapak Camat pensiun bari kaluar geus kitu gek calik dina kursi payeunan bumi paragi anjeunna niis bari nyerangkeun kendaraan nu balawiri kaditu kadia disarengan ku angan deg-degan. Dumeh tos pat cental-cental cariosan sareng bojona meh aya kana setengah jamna. Sigana upami Bapak Camat pensiun tengelehan anjeun kaluar mah kana tangtos teu terasanana teh ngan hadena we sajadina Bapak Camat pensiun lungsur teh kabeneran lanjangna anu katelah tina make ngelol tina lawang panto dapur ka petengahan dumeh ngadenge dulunganana keur guntrang. Tina ka walon lanjangna sanggeus nonghol nempo ka patengahan kalawan deuk balik deui ka dapur teh make balik deui kulantaran digendraan ku Ibu Camat pensiun. Bade aya naon kan? Coba beresan tuh di kamar Muhtar ulah sina pabalata kitu. Heug bangsa kertas-kertas suratna pangmeresankeun dina luhur meja bisin bogana kaburu balik. Kudu hidang sorangan hirup teh ulah kudu diparentah wae
jeung ari jadi budak ngora di mana geus sore teh kudu daek bebersih kudu bereseka ulah kaelehkeun teuing kudu geus cetuk huis bisi tinggalin zaman. Ibu camat pensiun sasaurana kitu teh seolah-olah nyindiran kacarogena anu harita nuju calik dina kursi payuneun bumina. Lanjangna anu katelah tinah ngadenge parentah tinu jadi dununganana teh teleleda gancang beberes di kamar Muhtar. Kertas-kertasna anu pabalatak dina meja tulis teh dientepan disimpen kana lacina geus kolong dipan disapukeun. Sapatu jeung sendal dibereskeun disimpen di sisi gupet. Teu sakumaha lila sanggeus beberes di kamar Muhtar kojengkang ka dapur deui. Anu maksudna dek nuluykeun pagawean di dapur anu harita manehna keur nyangu. Kanggo bapak camat pensiun mah disindiran kitu kuno janten bojona teh teu kersa ngawelar jongjon wae api-api teu kadangu mung sakadar socana rundat-rindat ka bojona anu nuju meresan rambut di patengahan. Lamun hade dijelaskeun mah memang sanyana bapak camat pensiun teh sok sering angkat karanca bango anu alasanana taya lian bade nguyang bako kakai kalsum jeung rea-rea deui alasan nu sabenerna. Demi kai kalsum teh panyawahna bapak camat pensiun anu imahna di ranca bango anu mawi ibu camat pensiun aya cariosan kitu teh nyangki teu leres kacarogena kulantaran bapak camat kapungkur kantos ngawayuh ka urang leles kengeng 8 sasi upami kitu teh mah tos aya tapak. Tah kitu cenanya pamirsa, aduh tos aya tapak mah sesah sesah cenah bade ngahapus teh nya. Atuh katambah-tambah ayeuna sering angkat karanca bango nyata kakai kalsum teh dumeh ceuk beja manehna teh ngampihan hiji budak awewe ngora keneh cenah mah anak kukutanana anu kakara datang ti Bandung. Waktosna kabujeng sae pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.